Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hirati faya rabbi mati'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya war mursalin mab'usi ila kafatil alam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'lahum bi ihsan. Amma ba'du, saat acana diteraskeun kana aosan hanca ayat suci Al-Qur'an resan surat Al-Baqarah ayat 60 ya, ayat 60 resan qala Allah taala wa idzistasqa langkung ti payun urang sesarengan muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala kalayan qurrat anjeunana urang tiasa ngalangkahkeun dua sampean ka ieu masjid semata-mata ieu teh kudratna Allah Subhanahu wa taala. Sareng irodah mantena. Irodahna Allah urang tiasa nyaeta ngeniatan kana kasaya. Nu kahiji sing sami heula niatna seja ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, hartosna seja ngagungkeun kana parentah Allah Subhanahu wa taala, ngestokeun kana parentah Allah Subhanahu wa taala. Nu kahiji seja ibadah. Mudah-mudahan ibadahna, niat ibadahna sing janten bekal kanggo urang sadaya jaga di alam kalanggengan di alam akhirat. Salajengna anu kadua nyaeta sing sami heula pamaksudanana. Maksud jeung tujuan ngaji, maksud jeung tujuanana naon? Nyaeta maksud jeung tujuanana taya sanes tintang ti urang sadaya hoyong nyenangkeun, hoyong nyenangkeun ngabahagiakeun kasaha ka Gusti Allah, nyenangkeun ka Allah, lain ngabendukeun ka Allah. Jadi lain membuat Allah bendu, bukan membuat Allah benci, tapi membuat Allah senang, membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang, bangga kangjeng Rasul. Terus ayeuna can nepi ka Allah mah, can nepi ka Rasul mah urang ngadamel cukang lantaran. Nu kadua nyaeta maksudna hoyong ayeuna nyenangkeun kana hate indung bapa, hayang nyenangkeun kana hate aki nini, hayang nyenangkeun kana hate salaki, hayang nyenangkeun kana hate anak, hayang nyenangkeun kana hate mitoha, hayang nyenangkeun kana hate minantu, hayang nyenangkeun kana hate tatangga, RT, RW sadayana sararenang ku pangaosan urang angkat kana pangaosan teh jadi senang hatena ayeuna guru-guru urang sadayana. Acana aya guruna guru tapi teu senang cenah hatena da urang ngaji teh eta mah iblis guru. Eta mah guruna guru setan nya. Guruna guru setan. Jadi hoyong nyenangkeun urang kana hate indung bapa, terutami kana jasad almarhum almarhumah anu parantos ngantunkeun di alam barzah anu tos ngantunkeun, jadi senang ku ayana putra-putuna calik dina pangaosan. Jadi nyerangkeun ti alam kalanggenganana, ti alam barzah teh nyerangkeun resep senang gitu nya. Jadi merasa senang. Huwa khairum mimma yajma'un. Jadi sebaik-baik perkumpulan adalah perkumpulan ngaji, halaqah ngaos gitu nya. Nu katilu sing sami heula kahoyongna, kahayangna sing sarua. Kahayangna sing sami. Janten upami saalam dunya ieu kahayangna kudu sarua. Nya. Salam dunya teh kahayangna kudu sarua. Salemur kudu sarua kahayangna. Kumaha cenah hayangna sarua? Nyaeta
hayangna hayang sarua hayang naon ulah eleh ku sasatoan hayang naon hayang salamet sadayana ge boro-boro nu cager nu gering hayang salamet boro-boro anu inget nu teu eling ge hayang salamet boro-boro nu daek ibadah nu kedul ibadah ge hayang salamet mah nah eta nya cacing oray we hayang salamet manuk lauk hayang salamet sadayana oge nya perjalanan salamet aya dina pangaosan kumargi dina pangaosan bakal diterangkeun naon jalan ka salamet aya sabaraha hiji jalan ka salamatan teh aya 12 nah cilaka oge aya 12 naon rukun Islam aya 5 ramo aya hiji nya 20 ramo mah nya manya ramo 5 rukun Islam aya 5 rukun iman aya genep 5 jeung genep 11 tah rukun ihsan hiji naon ihsan teh ilmu tasawuf anta budallaha kana katarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka hartosna ngarasa diperhatikeun dimonitor ku Gusti Allah ngarasa ditingali dipencrong didenge ku Gusti Allah tah eta ihsan disebutna rukun ihsan aya hiji nyaeta urang ngayakinkeun yen rengkak palipola urang sadaya eta di kamera dimonitor ku Allah Subhanahu wa taala aya di kamera ku Allah Subhanahu wa taala siangna wengina beurangna petikna caangna poekna dimonitor ku Allah Subhanahu wa taala eta ihsan hiji mun jelema salat teu ngarasa ditingali ku Allah salat ngaji teu ngarasa di monitor ku Allah gawe teu ngarasa dimonitor ku Allah dina kendaraan teu ngarasa dimonitor atuh leungit ihsanna tanapi moal ngeunah hirupna gitu nya jadi hayang salamet jig tanyakeun ka mitoha ari mitoha hayang naon nya hayang salamet di mana-mana ge hayang salamet dunya jeung ahe perjalananna ngaji nya anu kaopat cita-citana kudu sami cita-cita budak cita-cita kolot cita-cita incu akin ini kudu sami cita-citana hese cenah salaki jeung pamajikan cita-citana yang sarua ya justru disaruakeun di dieu ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon cita-citana nya eta cita-citana urang hoyong pepenak sarengkang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cita-cita urang hoyong sasarengan jeung jalmi-jalmi anu teu putus harapan dina rahmat Allah hoyong sasarengan jeung jalmi-jalmi anu kenging pangampura Allah hoyong sasarengan jeung jalmi-jalmi anu kenging karidhoan ti Gusti ulah sieun anu tukang ngaji bakal babarengan jeung tukang ngaji deui anu tukang judi bakal ulah sieun ulah soak anu tukang judi bakal babarengan jeung tukang judi deui anu tukang tobat bakal babarengan jeung tukang tobat deui anu tukang ayeuna mabok bakal babarengan jeung tukang mabok deui ulah sieun nah anu tukang adzan bakal babarengan jeung tukang adzan deui anu tukang bigos terang bigos anu tukang bigos biang gosip anu tukang gibah bakal babarengan jeung tukang gibah anu tukang nganyuk tara mayar bakal babarengan jeung tukang nganyuk tara mayar deui anu tukang ngabungahkeun ka batur bakal babarengan jeung tukang ngabungahkeun batur deui ulah sia tah ieu urang hoyong sasarengan jeung tukang siap hoyong babarengan jeung tukang ngaos deui para sahabat para sahabat Nabi sadayana bakal babarengan jeung tukang ngaji nya jeung tukang ngaji jeung jalmi eta opatnya cita nu kaopat cita-citana hoyong pepenak sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdi cenah hoyong pepenak sareng Kangjeng Rasul atunya hoyong sadayana pepenak sareng Kangjeng Rasul hoyong karek hayang batur ararenggeus kitu nya nya haya nya eta oge tos termasuk cita-cita nu luhur ieu mah hoyong papanggih jeung artis papan bawah atuh hoyong papanggih teh jeung tiktoker hoyong papanggih jeung hoyong papanggih ieu mah hoyong pepenakna sareng Kangjeng Rasul kumaha carana urang hoyong pepenak sareng Kangjeng Rasul nyaeta jalma anu hoyong pepenak sareng Kangjeng Rasul saur Kangjeng Rasul sing seueur ngaos shalawat ka kaula mata urang sasarengan ngaos shalawat heula sakumaha hadiah heula tawasul heula ieu sadayana anu hadir di dieu bakal pepenak sareng Kangjeng Rasul upami sok ngiriman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna na'udzu bisolati ala habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam imtisalan di amrika wa ta'timan li qadarihi wa mahabbatan ilahi
wa likaunihi ahlan lidzalik. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Malikat Zaman wa ya Imam al-Makan wa ya Imam bi Amir Rahman. Assalamualaikum ya Rijal Ghaib. Assalamualaikum ya Naibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Jami ulama il amilin wa syuhada wa sholihin. Assalamualaikum ya Qutbur Rabbani wal Qudsi Samadani Kangjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Assalamualaikum ya Jami kuli wali tanila. Assalamualaikum ya Muhammad Balya bin Malkan Nabi Khidir alaihi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal mu'minat min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya hadiya antum manuslafunakum tubauna insyaallah bikum lahiqun. Salamakumullah taala fid dunya wal akhirah. As'anakumullah taala yaumil qiyamah wa rahmatullahi wa barakatuhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kanggo kasimpulanana engke di akhir saatosna diaoskeun Al-Qur'an ieu mafhumiyah tina ayat anu hikmah sareng mafhumiyah ayat anu anu bakal diaoskeun ka payun. Mangga urang ngawitan wae kumaha waktos parantos nyerelek teu cicing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك وإذ قلتم يا موسى فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم
wa duribat alaihimul zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah wa duribat alaihimul zillatu wal maskanatu Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulun wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Harapan ageng urang sadayana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun rahmat ka urang sadayana ku diaoskeunana ayat suci Al-Qur'an. Salajengna atuh kaberkahanana tina aosana suci Al-Qur'an nyaeta sumarambah walatra ka ulah warga urang sadayana terutami ka putra-putu urang sadayana mudah-mudahan sing janten putra-putu anu soleh sadayana. Salajengna atuh sabadana diaoskeun ayat suci Al-Qur'an anu me sajabina teh urang diajar ngajelaskeun kana maknana atanapi kana hukumna langkung ti payun ngajelaskeun heula kana rukun maca Quran. Ari rukun maca Quran teh nyaeta aya 4. Ari rukun maca Quran eta aya 4 kahiji niat ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala karena teu aya hiji jalmi anu pangcaketna sareng Allah lintang ti jalmi anu tiasa cacarios langsung sareng Gusti Allah nyaeta ku cara ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Kangjeng Nabi Musa eta hiji nabi anu tiasa langsung cacarios sareng Gusti Allah. Saur Allah, Musa, sabenerna anjeun hiji nabi anu bisa langsung ngobrol cacarita jeung kaula. Tapi engke bakal aya sabenerna lain nabi tapi bisa ngobrol jeung kaula. Sahaya Allah saur manawi abdi hoyong terang nyaeta umat Kangjeng Nabi Muhammad anu sallallahu alaihi wasallam anu keur maca Al-Qur'an. Jadi umat Kangjeng Rasul mah umatna sanes nabi tapi tiasa langsung cacarios sareng Gusti Allah. Itu Nabi Musa mah nabi, di zaman Nabi Musa mah hanya nabi yang bisa ngobrol sareng Gusti Allah. Nabi langsung ngobrol sareng Allah. Nabi Musa nya ari sajabi ti Kangjeng Rasul ngobrol langsung sareng Gusti Allah. Kangjeng Rasul kan ngobrol langsung sareng Gusti Allah waktu Isra sareng Mi'rajkeun henteu ngalangkung malaikat Jibril. Umat nama tiasa langsung cacarios sareng Allah nyaeta ku cara ngaoskeun man aroda ayata kalama ma Allah saja manu hayang ngobrol sareng Gusti Allah nya lamun urang boga masalah ya. Mun urang boga masalah, boga kasusah, boga kabingung, bedek curhat misalnya ngobrol urang teh jeung profesor misalnya pika botak eta profesor
Jeung ngobrol misalnya jeung developer atau napi ngobrol jeung mahasiswa atau napi jeung rektor misalnya. Coba minta solusi gitunya misalnya. Pan orang geus rada aya pencerahan. Komo ieu ngobrol sareng Gusti? Komo ieu ngobrol urang hoyong aya solusi tina perkara kasulitan naon wae dina hirup. Kari ngobrol sareng Allah Subhanahu wa taala. Nyaeta ku cara ngaos ayat suci Al-Qur'an. Cara orang niat abdi hoyong caket sareng Allah bade curhat ke Allah mangga ngalangkungan ayat suci Al-Qur'an. Niat sajabina tinu tadi teh niatna ibadah berarti moal ngobrol sareng Allah upami teu ngagungkeun ka Gusti Allah. Salajengna. Nah, salajengna nu kadua rukun maca Quran teh tapakur atanapi tadbir, hartosna tadbir teh tadabur, hartosna tadabur teh mikiran makna isi kandungan ayat suci Al-Qur'an, bukan hanya bacaan Al-Qur'an teh tapi aya isina, aya hartina, aya hartosna. Naon hartosna? Dina tafsirna lajeng atuh dina nanti aya pemahamanana sagedik-gedikeun. Salajengna ya ulah putus intina, ulah putus harapan tina rahmat Allah. Ulah putus harapan tina rahmat Allah. Urang mah geus kieu meureun. Ya, Allah moal ngarobah memang kana nasib jelema kecuali jelema eta nu ngarobah ku dirina sorangan sehingga hiji jalma geus ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta jalma teh geus ditakdirkeun memeh lahirna ge ditakdirkeun keur di 4 bulan 7 bulan dina kandungan geus memeh dilahirkeun ka alam dunya geus dituliskeun takdir teh eta teh bakal asup neraka si eta teh. Jelema eta teh pinarakaun pokona mah geus ditakdirkeun ku Allah teh bakal cilaka pokona mah. Nah, lajeng Nabi Allah Khidir alaihissalam ninggal lamun jelema geus ditakdirkeun bakal ka neraka, bakal jadi jelema bodoh, atuh kumahanya? Meureun naon gunana eta ibadah gitu. Ditaroskeun ka para nabi sadayana ku Kangjeng Nabi Khidir, ya pan Kangjeng Nabi Khidir mah di zaman Nabi Musa geus aya. Ayeuna ge teu acan maot, aya keneh di Mekah. Aya keneh di Mekah, musim haji aya di Mekah. Aya di laut Nabi Khidir mah. Tah, terus eta Nabi Khidir naroskeun ka para nabi sadayana, para nabi manawi aya nu uning aya. Lamun jelema hiji jalma geus ditakdirkeun bakal cilaka ku Allah, bakal jadi ahli neraka, eta bisa dirobah takdirna henteu. Sadayana nabi termasuk Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi sadayana Nabi Musa, Nabi Ibrahim jempe teh tiasa ngawaler. Ya, terakhir kalau waktu diutus Kangjeng Rasulullah SAW, Kangjeng Nabi Khidir bertemu dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ditaroskeun ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, manawi tiasa abdi teh gaduh partarosan ya teh gaduh partarosan hiji naon Khidir nyaeta upami jalmi ya tos ditakdirkeun bakal asup kana neraka ku Allah bisa dirobah henteu bisa saur Kangjeng Rasul bisa asal eta jalma daek maca sholawat ka kaula asal eta jalma daek maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Amun jalma daek maca sholawat teu cilaka ge teu tulus. Dek rugi ge teu tulus, dek bingung, dek susah ge teu tulus, dek jadi jelema hina ge teu moal tulus jadi jelema hinana ge. Tah, Allah mau ngarobah kecuali jelema bisa ngarobah ku nasibna sorangan. Ulah putus harapan dari rahmat. Batu wae anu sakitu tegasna bisa mancerkeun cai 12 mata air dari dalam tina jero batu bisa muncrat 12 mata air seueur di gunung kayaknya. Di 12 mata air nyata di zaman Nabi Musa teunggeul ta batu ieu kaum Nabi Musa kalalaparan haus halodo zaman Nabi Musa haus nya ku saur Allah fadrib bi aqsaqal hajar Musa teunggeulkeun ta iteu kana batu beletrak teh diteunggeulkeun biji mancer cer cai tina eta 12 terus sampikeun ka tiasa ngalaleueut eta jalmi-jalmi kadinya nyaranak jaliken, anu nyanak kompan, anu nyanak wadah cet, anu nyanak teko, anu nyanak emer. Ari si Mang eta dek ka mana eta mawa carangka. Nya anu mawa teh. Harinya mawa galon, heuh ieu mah galon tina ya. Mawa keni atunya. Nya zaman dahulu. Jadi qad alima kullu nasi masrabahu. Eta teh rezeki ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta ngarupakeun rezeki ti Allah Subhanahu wa ta'ala anu kedah ku urang ditarimakeun rezeki ti Allah teh tarimakeun rezeki ditarimakeun.
Ada pertanyaan di zaman Nabi Musa geus aya galon, aya ngan galon merek lain merek Aqua nya Queen. Nah, entenya supaya naon? Tah eta teh sabarana mah ngandung harti naon? Sabedegong nah jelema masih keneh aya kanyaah bakal masih keneh aya harapan untuk naon? Masih keneh aya harapan untuk jadi lebih baik. Jadi ulah putus harapan urang mah da bodoh. Heuh keur mah bodoh cicing teungeul taku iteu gitu. Teungeul ku iteu. Eta batu wae diteungeul ku iteu bisa jadi mancer. Eta jelema bodoh, urang teh bodoh. Urang teh kedul, watanapi urang teh bodoh, urang teh teu bisa, urang teh bukan nyaho. Nah, teungeul kunaon? Ulah ku iteu atuh teungeulna. Ku kopi ABC, ku kopi atunya ku kopi. Eta. Jadi sapedit-peditna jelema dipenta kopi wae mah mere. Bira ngan lamun dipenta cai wae mah bakal nyungkeun cai eta jelema pedit cenah. Nyungkeun cai lamun teu mere berarti peditnyaan tah mah. Peditnyaan. Tapi insyaallah hari mere mah. Hari mere da sabenerna cenah eta jelema pedit dipenta mah biasa mere. Gitunya. Contohna gitu. Eta jelema kedul ngar diajakan mah bakal jelema kedul diajakan mah bakal daek sabenerna mah. Sabenerna mah. Mau dicepretna ku panyakit. Dicepretna ku coba tak gitunya. Nu penting wala ta'sau fil ardi mufsidin, ulah deuk ngaruksak di muka bumi maksudna da geus putus harapan urang mah geus moal jadi jelema bener pokona mah deuk diruksak we awak oge ulah. Tah anu kudu ditarimakeun, maksudna kudu ditarimakeun urang nyaeta kudu dipake ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ku cara ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala ku rizki anu parantos dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Barang pasti. Naon sababna? Sabab perkara anu ku urang dipikahayang cantang tu alus keur urang, nu urang dipikahayang ku urang teh dina dahareun atanapi dina mamun dina rizki teh cantang tu alus keur urang teh. Ya mah aya mobil ngaliwat nih hayang mobil. Aya motor ngaliwat nih hayang motor. Terus we mah amun hayang aya naon? Aya nu meuli HP hayang HP. Aya nu make baju beureum hayang baju beureum. Cantang tu alus keur urang. Anu make sepatu jangkung hayang sepatu jangkung. Tapi dipake ku urang mah cantang tu alus teh. Nah, padahal urang oge geus langkung teu heula leuwih teu heula narima batur di tingkat imahna mun hayang di tingkat hayu ti beubet. Nah, gitu nya. Jadi pangkat anu ku batur dipimilik cantang tu alus keur dahareun anu di dahar ku batur cantang tu alus keur cantang tu ngeunah ceuk urang. Cantang tu meuni ciga nu ngeunahnya eta dahar promina budak cik meuli promina manya nini meuli promina nya gitu. Jadi orang kudu naon sababna ya salaki atanapi lalaki anu pantes keur batur cantang tu pantes keur pamajikan anu pantes keur batur meni pantes ciga Romeo jeung Juliet nya ciga Romeo cantang tu pantes keur ini anu silipikanya itu jelema lalaki cantang tu nyaaheun ka urang awewe anu nyaaheun ka lalaki itu cantang tu nyaaheun ka urang. Nah gitu nya laras kita sawah lega batur sawahna lega cantang tu alus keur urang meni ngeunahnya itu sawah lega. Ajaran ku urang boga sawah, ajaran ku urang boga mobil, lieur nu aya. Nya, delta wisna. Sakali aya nama keur mangkaring musim naon tongtonan sarupa jadi tongtonan. Ya batur kieu hayang kieu, ya cantang tu alus keur urang. Wala ta'sau fil ardi mufsidin cantang tu alus keur urang. Jadi saleuwihna teh eta urang kudu narimakeun ka Allah kudu sabar kumaha carana sebut-sebut sebat-sebat sabit-sabit jenengan Gusti Allah babawa ngaran Allah teh dina naon wae perkara supaya urang bisa adaptasi jeung lingkungan, adaptasi jeung manusia, adaptasi jeung alam sekitar supaya sukses jadi jelema anu tiasa ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala.
Ulah sepertos kaum Nabi Musa anu parantos ti payun kumaha geus dibere kangeunahan geus digumah ripah repeh rapi geus digumah ripah repeh rapi geus runtut rawut sauyunan hayo ngadoa urang tatanya yuk cek kaum nanti ka mana ka Nabi Musa hayu mah Nabi Musa ari abdi kudu kumaha cek Nabi Musa teh kudu kitu we cenah nah kudu kumaha nyane satu abdi teh hayang leuwihna we hayang aya leuwihna abdi teh dagang kieu wae terus usaha salaki abdi kitu wae kumaha heuh geus balik geus ini terus balik nya heueuh atuh geus ini terus balik ya kumaha maksudna heuh hayang aya leuwihna atuh cik abdi teh nak umat Nabi Musa mah geura geus dibere daging geus dibere naon geus dibere di hujanan daging jeung roti anger keneh spaghetti jeung hamburger pluk kalemur teh maka anger keneh mentah Nabi Musa abdi teh hayang engkol hayang bortol atuh hayang naon we nya mimbak liha wa kisah wa pumia dasi hayang samangka hayang melon hayang muah-muahan hayang muah hayang muah meyon muah samangka tah kade eta buah samangka deui buah samangka aya murang kali jajan samangka sok di imam nu beureumna wungkul gini nya piceun cangkangna teh murang kali SD keneh pas bu cenah bade tos di mana bieu cek guruna teh tos jajan samangka di imam nu beureum terus permisi bu permisi da ka mana ka cai pas dicai jerit aja jeritan ibu tulung aya naon ieu hese kiih tah gara-gara samangka ciga nama ieu mah bieu teh budak teh itu jejeritan tolong ibu dicaur di asampeurkeun teh ka cai dibukakeun kunaon ieu hese kiih pageuh ditingali teh ku ibu guru saleting nanti balik di tukang paing besokannya jajan samangka Allah Akbar jadi hayang samang naon bieu teh hayang samangka hayang naon deui bimbas soliha wada sia saur Kangjeng Nabi Musa kok saur Allah kieu nah eta nu geus ngeunah teh deuk dihilikeun kanu goreng eta nu alus teh deuk dihilikeun urang geus alus geus ngeunah deuk dihilikeun kanu leuwih hayang leuwih alus lamun kitu carana jig atuh maneh kudu nyingkah ulah aya di lembur atuh kitu mah ulah geus geunah ngaji geus geunah salat geus geunah hayo ieu hayang geus geunah hayang jadi kontraktor naon kontraktor terang teh imah ngontrak ngiridit motor sapek ngontrak imah jeung ngiridit motor jeung nganyuk eta jeung nginyeum naon eta teh nginyeum anu mingguan gitu jeung nginyeum anu bulanan nya jeung nya tah eta jadi tara ngaji jadi tara kamas sapek jadi kontrak naon kontraktor teh imah ngontrak ngiridit motornya lieur atuh nya padahal mah cek tadi oge cek bangkong ya bangkong gaclo cek bangkong teh kumaha cek bangkong teh lauk celeb ka balong cek bangkong ka lauk urang mihape kade ka maneh amanat omat lamun aya dahareun sagede ciki jagong tong dicapluk ku maneh sababna eta bahaya keur maneh ya kumaha ulang we cek lauk teh bangkong teh kasih heuh kumaha maneh atuh mah jadi sombong eta lauk sombongna eta lauk kumaha bae teu ku silila nya ningali lah kumaha cek bangkong tadinya cek bangkong ulah dicapluk lamun aya dahareun sagede ciki jagong ada yang bangkong masuk modus lah dicapluk we ku lauk teh nah eta tegung silila eta lauk hiber ditalian ku kenur ceng kaluhur beunang sia tah ari bangkong mata ngabejaan kitu naon sababna sabab eta bangkong geus pernah ka darat ningali lauk disisit dikulit-kulit dikerik diuyahan terus dipoe nu akhirna eta cek bangkong teu nurut ka urang geus pasti eta nasibna eta lauk bakal dikerik sisit terus dibelah dikaluarkeun jeroanana dipoe dibeuleum kalah kumaha ge nya we ditukangeun digaclo ditingali we ari cek eta bangkong cek lauk bari ningali panonna teh ka bangkong tulungan urang bangkong tulungan urang mah lain teh hayang nulungan urang mah ngabejaan geus terang teh hartosna bu
Cek Ustad TKD bisi aya anu nawar-nawar eta naon bisi aya anu kudu janji setia bari anepro nya bari anep kami berjanji berjanji bool sia nya ulah eta teh apa dicapluk saminggu kemudian Pak Ustad tulungan cek Pak Ustad aing lain teh hayang nulungan aing mah ngabejaan geus cek aing lieur pan aing ge ngalaman cek Ustad teh aing ge ngalaman gitu cek Ustad teh da geus yakin eta saminggu deui teu ngeunah sare gelayang deui Pak Ustad tulungan lain teh hayang nulungan da urang mah ngabejaan geus lamun aya nu ngeupanan ulah dicapluk atuh deuk teh kumaha da eupan da teh nah disebut eupan teh geranya nganarima 8 kudu mayar 12 pan eueuhna ge opat gurun teuweul eueuhna ge eta di luarna di urang mah moal aya cegana moal aya nu ngaku eraeun gitu nya batur dagang hayang ngilu dagang batur ngawarung hayang ngilu ngawarung tong loba ka hayang geus heula keur ngeunah-ngeunah maneh teh di pangusahakeun saya tarimakeun heula anu aya ulah deuk ngabunuh karakter nu jadi anak ngabunuh karakter nu jadi salaki ngabunuh karakter komo dengek teuing Ustad podolnya Ustad padewet sama nah ulah dengek teuing nu akhirna nu bingung mah nu lieur moal sasah pasti na kayak gitunya tah sakitu di antawisna panginten ulah beunang di epanan ulah siga kaum anu baheula gitunya wa maskana nu akhirna waduribat alaihimud dillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabi minallah nu akhirna teu bisa seuri nangkarak baeud disebutna teh nangkarak baeud maot teh maot bari naon ya tuh di akhirat engke ditanya engke disisit dialungkeun naon sababna geus pernah ngalahakan barang riba naon barang riba teh nginjem 10 bayar datang 8 dibayar 12 wajilu wa mimma wa nakir wajitilu surabi 5 cai sacangkir sakitu anu kahaturkeun nya kopi nya naon bieu teh wajilu wa mimma wa nakir wajitilu surabi 5 kopi sacangkir sok atuh ayeuna mah cuhungkeun wiridan we cenah abdi ngarah tenang mangga bismillahirrahmanirrahim mangga lain wajilu lain bismillahirrahmanirrahim mangga rizki moal pahili jodoh moal patuker alus goreng dituliskeun ku malaikat kabeh umat dijamin kasalametanana ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin kasalametan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadayana anu hirup bakal ngasaan maut kumargitos maut sakitu nu kahaturkeun subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.